Assalamualaikum, sampurasun. Tepang deui dina pangajaran basa Sunda sareng Ibu Purnamawati. Laungan dinten ayeuna urang ngabahas ngeunaan iklan layanan masyarakat. Barudak, kumaha damang? Mugia hidup sadayana aya dina kayaan sehat walafiat. Amin. Sata acan ngawitan diajar, yuk orang serangan ngadua, dumasar karena kepercayaan masing-masing, supados naon-naon nu hidup dipika maksad, tiasa kahontal kalayan lancar, ngadua dikawitan. Rengse. Barudak perhatikannya ieu gambar. Hayu urang budayakeun maca. Teras. Pasang diri Kawi Pop Sunda KPS tingkat SMP atau MTS Kota Bandung. Teras di aya pendaftaranana, aya syarat-syarat pamilon, katut waragadna. Dua gambar nu tadi teh lebet kana naon atuh barudak. Anu kahiji aya nu digambaran, teras aya samode pengumuman. Naon cobi? Leres. Eta lebet kana iklan layanan masyarakat. Sareng lebet karena wawaran nyata bewara. Jenten materi dinten ayeuna urang ngabahas ngeunaan iklan layanan masyarakat sareng bewara. Rudak materi iklan layanan masyarakat ieu aya dina kompetensi dasar tilu tetek genep. Nyata mengidentifikasi ragam atau jenis informasi, bentuk, struktur teks, fungsi sosial, dan aspek kebahasaan iklan layanan masyarakat tentang berbagai kegiatan. Teras opat titik genepna menyusun dan mengkomunikasikan iklan layanan masyarakat tentang berbagai kegiatan dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan aspek kebahasaanana. Anapun aya tujuan pembelajaran anak nu kedah ku hidup di hontal yang harus kalian capai, yaitu peserta didik dapat memahami informasi dalam iklan layanan masyarakat. Yang kedua, peserta didik mengenal dan memahami jenis-jenis iklan. Ketiga, peserta didik menyusun kalimat dalam bentuk iklan. Dan yang keempat, peserta didik membuat produk dan mengkomunikasikan iklan layanan masyarakat. Nah, janten eta tina tujuan pembelajaran anu engkena ku hidup kedah di hontal yang nantinya harus kalian capai dalam materi pembelajaran ini. Dilajengnya barudak. Nah, ayeuna urang mikawanoh iklan jeung wawaran atanapi bewara. Ayeuna urang mengenal iklan jeung wawaran. Naon sih ari iklan jeung wawaran teh? Naon bedana? Nah, iklan cek Kamus Besar Bahasa Indonesia dina Maliono SPK tahun 1888 kaca 322 nyata warta pesenan atawa pikeun ngarojong atawa ngolo balarea ngeunaan barang atawa jasa anu ditawarkeun. Nah, sedengkeun wawaran dina Kamus Bahasa Indonesia pengumuman nyaeta naon-naon anu diwawarkeun atawa anu dibejakeun ku balarea. Tujuanana sangkan wawaran atawa berita anu diumumkeun nepi ka jalma anu ditujuna, utamana mah ka masyarakat. Nah, jadi kasimpulanana dina katerangan di luhur teh yen iklan oge kaasup kana bewara nyaeta pada nepikeun informasi tapi leuwih nyoko kana mangaruhan jalma nyata persuasi tur dagang atawa bisnis. Lamun wawaran atau bewara mah ngan saukur ngumumkeun jeung mere informasi sarta biasana saupama bewara na ngaliwatan tulisan henteu loba gambar. Nah, janten barudak kumaha hidup pasti sangat ngabedakeun antawis iklan sareng wawaran. Nah, leres janten iklan mah nya ngan saukur mere informasi naleuwih nyokona kana mangaruhan jelma persuasi ngajak tea ngajak dina dagangan atau bisnis. Nah, sedengkeun lamun wawaran atanapi bewara teh nyata pengumuman lamun dina bahasa Indonesia mah barudak. Pengumuman mah ngan saukur ngumumkeun jeung mere informasi
Nah biasana eusi nate ngaliwatan tulisan henteu loba gambar. Nah jadi dina iklan masuk aya gambar-gambar, aya warnaan seperti tadi tia dina contoh anu mimiti. Nah pami wawaran mah bewara ngasukur polos tulisan hungkul. Kumaha dugi di barudak kahartos? Yuk urang dilajeng karena slide anu salajeng nanya. Nah di dia hidup tiasa ngabedakeun antawis iklan sareng bewara. Cobi titenannya perhatikan eta kolom iklan sareng bewara anu kahiji. Nah dina iklan mah nepikeun informasi atanapi wawaran. Pami dina bewara mah sami nepikeun informasi sareng atanapi wawaran oge. Tah dina nomor kedua dina iklan mediumna bisa lisan atanapi bisa tulisan. Nah janten medium teh maksudna teh si konteks isinya. Nah medium teh jadi tulisan. Nah tulisannya teh bisa tulisan tangan. Nah jeung bisa lisan gitu tah. Dina bewara sami dina bewara oge medium teh bisa lisan sareng tulisan. Tah suka tilunya dina iklan sifatna mangaruhan atau napi persuasif. Nah jadi di persuasif di teh nyata ngajak ka pamaca atau napi ka masyarakat. Pami dina bewara mah bentena sifatna ngabejakeun atau napi deklaratif, hanya sekedar memberitahu saja. Teras pami nu kaopatna dina iklan wadahna mangrupa koran, majalah, radio, TV, internet sareng HP. Nah sami dina bewara oge. Nah wadahna mangrupa koran, majalah, radio, TV, internet jeung HP. Nah maksudna wadah di dieu teh jadi media anu dipakena gitu. Terus pamungkas kalima. Nah dina iklan tujuanna pikeun masyarakat atanapi sosial jeung dagang nyata bisnis. Nah pami dina bewara mah bentena tujuanna pikeun masyarakat nyata sosial. Benten dina bewara mah ngasukur ka masyarakat tungkul ka sosial. Aya dan iklan mah muser gitunya. Lajeng barudak. Di dia aya rupa-rupa iklan. Nah nu kahiji iklan sosial ataupun iklan layanan masyarakat. Nah ieu nya nu sok digembor-gemborkeun anu sok di pajang gitunya di mana wae. Nah nyata aya iklan layanan masyarakat. Non atuh Bu cenah iklan layanan masyarakat teh? Nanya eta iklan anu tujuanana pikeun mangaruhan masyarakat sangkan milampah kagiatan anu hade atau ulah milampah kagiatan. Nah jaten maksudna iklan layanan masyarakat di dieu teh tujuanana pikeun mangaruhan ngajak ka masyarakat atau nepi ka pamaca. Nah sangkan migawe kagiatan anu hade nu aya manfaatna, ulah migawe kagiatan anu eueuh manfaatna sapertos kitu. Tanu kadua di dieu aya iklan dagang. Nah iklan dagang di dieu teh nyaeta iklan anu ditujukeun sangkan masyarakat meuli produk nu dijalankeunana. Ai iklan dagang di dieu mah ayeuna feedback. Nah ku perusahaan-perusahaan ngaiklankeun hiji produk. Nah ke urang feedbackna nya urang kudu meuli produk anu ku perusahaan eta didagangkeun sapertos kitu. Nah kumaha ugi dieu kahartos? Nah orang lajengnya. Nah dilajeng barudak dina iklan oge aya babagianana. Nah dina iklan aya 3 bagian. Anu kahiji ayana iklan baris atau iklan mini. Nah maksudna iklan baris di dieu teh nyaeta iklan leutik tur singget anu diwangun ku sababaraha jajar. Janten iklan teh ngan saukur sababaraha jajar hungkur. Nah saukur jadi sababaraha pada hungkul. Nya eusina teh singget langsung karena tujuan maksud iklan nu ditepikeunana. Nah kayaknya langkung talebna urang pedar ku ibu. Teras kadua ayana iklan sandi. Aya iklan sandi di dieu mah nyaeta iklan anu dibarengan ku tanda khusus atanapi sandi anu kudu dicotat ku nu macana
sangkan sumber pananyana atawa jawabanana babari kanyahoanan. Nah, masana iklan sani di dieu teh iklan anu eusina di jero nate aya simbol-simbol, ayana sandi-sandi gitu. Nah, sangkan kudu macana teh supaya diteangan eta simbol-simbol eta teh pikeun jawaban maksud tina iklan eta. Contohnya seperti dilarang parkir di dieu. Nah, lantaran ieu mah lain tempat parkir. Nah, aya nu sapertos kitu. Nah, seueur deui nya ras nya nu pamungkas. Di dieu aya iklan kulawarga. Iklan kulawarga di dieu teh maksudna iklan anu eusina mangrupa warta pikeun kulawarga saperti kalahiran, tepung tahun, papacangan atanapi bobogohan, kawinan, pipisahan, tur kapapatenan atanapi kapapahitan. Tah ieu iklan-iklan anu sering ku urang ieu kapanggihnya sapertina aya salah siji kulawargana anu leungit atanapi kapapahitan maot. Nah, lembe tiasa diiklankeun gitu. Nah, lajengnya di dieu aya bewara. Nah, tapi wawara. Nah, bewara di dieu teh sarua jeung beja, wawaran atawa embaran anu ditepikeun ku salah saurang ka balarea. Dina basa Indonesia bewara teh disebutna pengumuman. Nah, anu tujuanana supaya anu di embaran teh apal kana naon-naon anu ditepikeun. Nah, janten bewara di dieu teh barudak mere beja, mere nyaho gitunya anu ditepikeun ku salah siji ku jelema ka masyarakat ka jalma anu rea anu loba. Tah kitu. Tah tujuanna naon atuh? Sangkan anu dibere nyaho teh apal kana naon-naon anu ditepikeunana. Tah di dieu aya ciri-ciri bewara. Hiji, judul bewara. Nah, ayana judul bewara. Nah, bisa tanpa judul oge. Nah, kedua aya jejer anu dibewarakeun. Jejer teh nyata maksudna sami sapertos judul gitu. Tah, katilu aya eusi anu dibewarakeun anu ngawongku. Nah, hiji ngaran kagiatan atanapi barang anu dibewarakeun. Kadua tempat jeung waktu kagiatan jeung tujuan bewara. Nah, ai bewara mah barudak bisa make judul, bisa oge teu make judul. Teras eusina teh eusi bewara teh ngawongku kagiatan atawa hiji hal anu rek ditepikeunana, anu rek dibewarakeunana gitu. Terus aya tempat jeung waktu kagiatanana, aya oge tujuan bewarana. Jadi kudu jelas kudu urang teh naon anu rek ditepikeun teh gitu ka jalma balarea teh gitu. Boh tina judulna jeung tina eusina kudu mundel, kudu urang teh singkat padat gitu nya lajeng. Nah, pamungkas di dieu aya iklan. Nah, nu sapertos tadi nu di awal ku ibu dijelaskeun, tah iklan teh mangrupa bewara anu ditepikeun pikeun ngala atawa mangaruhan jelema lian. Nah, jadi iklan mah masa ukur bewara teh nyata informasi tah anu ditepikeun tapikeun mangaruhan jelema. Tah iklan mah aya mangaruhanana gitunya ka pikeun anu pamaca. Nah, di dieu aya sababaraha ciri-ciri tina iklan. Hiji ayana judul anu diiklankeun, kedahnya eta mah. Kadua aya ada kalimahna pondok. Tilu kecap-kecap nu dipakena jelas hartina. Nu pamungkas kaopatna sifatna mangaruhan persuasif. Nah, barudak jadi singget nama ari iklan mah mangaruhan, aya pangaruhna, aya hal positifna pikeun pamaca, pikeun masyarakat, pikeun jelema balarea gitunya. Iklan mah bebas bade ayo iklan dagangkeuneun gitunya. Sangkan ngajak iklan urang teh kudu ngajaga kesehatan. Nah, jeung rea-rea deui seperti itu. Lajengnya nah di dieu takaraos tos lebet kana pancen nya materina tos lengse ayeuna urang lebet kana pancen. Ibu kagungan latihan soal nya
mangga ku hidup di aos sing taliti nya duikeun karengse. Nah ieu soal-soal aya dina buku paket, aya tina materi-materi ibu nu tos dijelaskeun dina slide serta acana. Mangga ku hidup di aos heula nya omat sing taliti nya aosna. Nah disalin dina buku khusus sapertos biasa engke dikitukeun ka Google Classroom. Kumaha barudak dugi dieu aya nu bade diteruskeun? Pamiter aya urang pungkas ngucapkeun hamdalah sasarengan. Alhamdulillahirabbil alamin. Hatur nuhun barudak, mugi aya mangpaatna sasieureun sabanjeureun. Tong hilap, di like sareng di subscribe teras bagikeun ka rencangan hidup sadayana nya. Mugi aya mangpaatna oge pangajaran dinten ayeuna. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hurip Sunda.